Abdul Fatah Bapana Malik. Amin. Buka. Lah si mama kencot tinggal liwat-liwat. Dahar yo. Mah, kencot geram mah yo mah yang dahar mah. Nasi aku gorokan bae ah. Apa meureun namana teh kadu icis. Bapak nata mulang-mulang siga kieu. Beas kecang ka peser. Terang meureun teh kadu icis mah mana jeung bapana. Didinya nginum sing loba. Tapi ka beuteungna puncit meureunna nginum di dinya. Narik nafas bae ah. Arek ngalam manuk. Cak kamu menang loba kayak dijualan. Terus kan menang duitna loba. Yang gratis padahal. Ngalam manuk yuk. Nyang kela nginum heula. Ayo naon Bin? Ih, jual ngalam manuk yuk. Kayak menang loba. Manuknya jual menang loba. Ayo, emang arek ngalam manuk naon di? Ngalam manuk gereja lah ih. Kayak di itu loba pisan gereja lain kayak dijualan menang loba. Sugan arek ngalam manuk nu jero calana. Yang lain ngalam manuk nu di calana, ngalam manuk gereja, lain nu calana. Ayo tuh ilah. Ayo tuh. Ya ih, mana mau manuk namanya? Berat. Nasib. Kieu ya ari jalma teu boga duit teh. Budakna geus lapar gogorowokan hayang dahar, beasna can kabeuli. Ieu deui ngadak-ngadak. Cai nginum galona kosong deh. Ya Allah, nasib. Kemana sih nya bapana nya teu mulang-mulang. Boga-boga duit pokok. Asa boga ceng-cengan apa ya? Mana ya ceng-cengan namanya? Aku dengan alhamdulillah si Gana ya. Sabar euy. Alhamdulillah ayat merijang meuli beas. Duit ieu. Buka ah. Alhamdulillah. Yuk, aya 15.000 euy, kanjat yang meuli beas euy. Menang saliter meureunan beas. Engke sesana yang meuli endog jang digoreng si Pahrinis gogorokan bae. Aduh. Gini asa mules ieu euy. Asa meureut euy. Kayak kacai heula. Itu disimpan di dieu we lah ieu na. Kayak kacai heula. Mancing menang-menang henteu. Sendal pegat gaki. Piceun bodoh. I am coming. Hah? Kamarana si jelema ieu. Teu boga udud. Sendalna pegat. Marana si jelema. Sendal pegat gak kieu. Aya duit. Lumayan. Pakai beli sendal ya Maya. Huhui. 15.000. 10.000 sendal, 5.000 udut. Ari imana pencoy teh di mana nih? Aduh, sekolot titipah undang-undang
kita amin aduh sana iya mah bencoy teh di dieu aduh geus sepuh teh kalah dititang undang-undang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Iya aya undangan kita amin yang lebet ya meren. Aduh iya aduh Ki Aduh, aduh, kursi aduh. nanti di tuh Ki, ieu mah Oh, kamar salah itu salahnya. Aduh. Kursi nanti di. Aya naon Ki? Kumaha Ki? Iya Mah Hayun Kamang Bencoy pe orang amin di Bumina bari selamatan. Iraha eta teh. Jam kela tulisanna kemarananya. Tulisanna minta apa Ki? Iya tadi mah aya. Nah tulisanna nalingit kumaha sih si Aki yang ieu mah tibalik kita. Oh dibalik. Iya Biasa dibalik. di macana eta geus kolot kitu bisa kene maca di. Biasa atuh Sok cu. eta iraha eta amin cenah. Jam 30. Tuh geulingnya salah deui bae eta mah nya aya jam-jam 30. Jam 03 atuh ieu mah Aki. Oh nya. Berarti engke sore berarti nya. Sore. Dijakeun nya. Bencoy. Nya. Nya ditungkul we nya, Cuk. Tur nuhun. Nya. Aduh. Mana sih Ki? Hari itu diulang jeung can datang. Acan juga nama kedap deui. Oh, sekedap deui. Oh itu tuh. Oh, nya. Siapa tuh? Ayo orang persiapan. Itu jika norek budik wae itu pakai helm. Assalamualaikum. Kalau betul Pak. Kalau betul Pak. Mana keras kalau betul. Bencoy itu datang apa ya? Bencoy tadi mah geus. Kemana deh? Geus di kabaran. Tinggalkan bae atuh yuk. Tinggalkan bae tuh. Geus ke jero. Alhamdulillah geus datang kabeh geuning tamu uleman kuring teh euy. Ki, ulang nudutan atuh. Lihat acara berdoa. Sangat mimpin doa. Kan ngelora we satu. Atuh ku Waedin we tuh. Urang mah teu bisa kemana li lah. Komo urang wa sok paranas mun dibawa ngadoa wa bener. Untung tuh. Ya naon. Yo, Ki Arif jeung doa mah. Urang teu bisa ngaji. Teu bisa ngadoa. Tah si bohong bae si bohong. Lah ulah urang atuh. Ulah mah sok capek. Aduh, nya geus kieu we atuh. Abi percayakeun ka Ki Aris, pangadoakeun abi ieu syukuran abi karena abi menang togel. Nya abi menang togel ieu teh syukuran menang togel. Abi masang 3 angka Ki. Menang 6.000 Ki. Urang syukuran ayeuna pipin doa ku Aki nya. Keleutik tara ngaji, geus kolot sidang ngadoa. Lah, syukuran togel ieu. Amin. Abdul Fatah Bebana Malik. Budak ngaranna Sodik. Dikawinkeun Sumpat Ceplik. Anu kondanganana saeutik. Alhamdulillah. Geus lila karek boga budak. Umur 1 tahun ge bisa ngacaprak. Kabeukeun ngadahar rujak. Beteungna nepi ka ngebengkak. Alhamdulillah. 5 tahun asup dinia. 7 tahun sakola madrasah. Dituluykeun ka sanawiyah. Lulus alihah teu buka teu bisa kuliah. Sabab kalau dakeur pailit. Loba jalma teu boga duit. Duit saeutik diempit-empit. Keur nyetoran tukang kiridit. Angeun bihun dicampur kentang. Meurina dimangsa lamin. Hatur nuhun kanu daratang. Anu parantos amin amin. Bisaan Ki Aris ngadoa. Saumur urang karek ngadenge doa siga kieu. Aneh gimana doana? Doa togel. Naruhun ya Ki Aris, Mang Lili, kabeh Mang Bohok kasadayana naruhun. Urang belang lah ya. Matur nuhun ya. Didoakeun isuk mah sing menang togel anu 17 angka setengah. Amin. Yuk.
Ki, nuhun ya. Ari Mang Bencoy ka mana? Mang Bencoy tadi asana geus di bere-bejangan itu datangnya. Oh, engko teang deh bejaan kira. Aya berkata deui teh. Aya. Kayak Engke. orang Nyangke Yang ku ku budaknya. akinya, ku budak Nuhun, we. ya. Ya, nuhun Ki. Nuhun sadayana. Bapak si Pahri kemana sih? Geus setengah 4. Si Nangariung si Ayun. Datang di beuteung geus lapar. Terus nyanyi dari berita tadi itu ke mana? Dah itu jelema eta geus disiapkeun ya sareng jeung kopean. Datang sih. Tuh gini si bapak. Pak, dia buru dia. Aya naon di mana? Beli rusuh. Ulah gandeng ngomong ulah. Cicing Dina ayeuna. naon ani ya? Pake heula pake. Yuk. Cina naon? Sina amin tadi aya aki-aki ka dieu ngundang. Jadi si Ayun. Heeh, burung geus tinggalan tuh bapak tadi di titahna jam 3 ayeuna geus 3:30. Mama geus lapar ieu. Apa teh yang umam. Bukan be, pernah ngasakan. Oh, burung tadi mama eta naon? Keur getren ayeuna ngarimu make samaka. Si bener kita ngari-ngari makan itu. Mode Atuh tadi bersih menang berkatnya. Urang sieun jangan manukna di dieu. Naon dieu naon dieu? Teu menang-menang. Baik kitu we, teu menang. Orang sekian lapar sebalik yuk. Orang lapar ya. Dah. Ma, lapar ya ma, yang dar ma. Non di A. Yang dar ya kencot. Yuk, jauhkeun. Bapak ayeuna keur ngariung di Mang Ayun tuh di ditu geus mangkat. Bila kene. Engke tuh kenging berkat weh mah. Bila kene. Nah, itu sakedap deui asing sabar ah. Geus sami mah. Sambil nya sing sabar geus sakedap deui tuluy eueuh bapak. Calik cila di dieu nya. Cing bulan dieu. Ketri bapak sakedap deui cing mah anak wadah jeung emang oke bareng. Semuanya euy. Ayo mah leutik teuing euy. Ayo geus leutik teuing sih kana euy. Moal nikmat ari wadahna leutik teh. Oh, itu tuh nu gede wadahna pasti enak mun dahar eta na wadahna gede. Cukup sigana ieu jang barengan mah nya. Gede lah wadahna gede. Yo, Yo, Lila teuing sih mah. yang ki sabar antosan yuk. Mama geus nyiapkeun wadah, ki jang emam bareng lamun bapak uwi kan ke di wadahan ke emam bareng di dieu tungguan sakadap di ge uwi bapana simpen dulu ka wadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sih? Can datang can aya jelema, anak urang lulumpatan tadi di ditu da rusuh bisi tinggalin. Ini kada datang. Geus bubar kabeh geus baralik. Ini ngariung acara naon di ieu? Kemana wae sih? Urang dieu Bukuan batur telat pisan. mancing. Mancing emosi. Mancing di balong, emosi. Oh. Acara naon? Urang teh syukuran menang togel coy. Ogel. Masang 3 angka, orang menang 6.000, 6 juta coy, 6 juta. Geus sakalian atuh urang ngariung beri pinjem duit. Aduh, telat baik didinya. Urang duit eta teh meuli balong Bu Susi, geus dibelikeun balong ku Bu Susi Anu di Karang Salam? Nya nu di Karang Salam di Bu Susi mantan menteri apal teu dibeli ku urang balongna ladang togel. Dengan bayawak ya.
Oh. Soal para mangke gampang. Wae di loba. Nya lah. Yo kopi-kopi acan ieu. Kopi mah aya. Togel 6.000. Anu ngariung teu disuguhan kopi. Berkat, kumaha berkat? Weh, Aya keneh. nya aya. Dicokot kurangnya tenang. Berkat mah. Kan baik lah. Teu dibere ajukan duit ke, yang penting menang berkat. Teu pasti ngadoa daripada juga batur. Ngadoa capek-capek berkat nasarua. Udah mal mungkin gitu. Sandal eueuh. Tadi juga nunduna di dieu. Hah. Sandal menang meuli, duitna menang emas mau paman. Eueuh. Gun. Gun. Sandal urang eueuh. Hah? Sandal. Nya Tadi di dieu. nya eueuh. Coy, sendalna. Sasaha tadi di dieu ge. Lah, cuma ke sendal meureun nya. Gagabah. Sandal menang meuli keneh. Duit lagi menang nguntit nu pamajikan. Balik atuh lah. Keun bae nyeker ge. Nah guys, teu naon. Ka aya budak mah dianterkeun mun aya tapi nya ke dianterkeun ieu. Aduh. Apes. Sendal anyar leungit. Berkatna bahe. Alah. Pak, kulit udah ngenangan kerupuk masih. Oh dagingan. Dagingna beak, Din. Pakai amin-amin kabeh tadi. Eta gini make sendal saha eta mah? Baik Pak didinya toh. Eta nu moong bencoy anterkeun geuat. Kira apa lah? Ayeuna. Kalah. Yeuh, ayeuna geuat anterkeun jagoan. Dahar amit ditita. Lapar. Yang kesabar tungguan kadap deui tuluy Bapak uwi tuh geus dilata tadi amin-amina. Assalamualaikum. Salam. Sik Bapak uyeuy, mana Pak berkata Pak? Ya Pak ya geus nungguan ti tadi geus nyiapkeun wadah deui yo. Kenging teu. Pugu murag mah tadi labu dipadu. Lah, Astagfirullahaladzim Pak, kumaha di? Geus nyiapkeun wadah Oh, iya. deui jebang geus Candaha. Si Pak di candaha kumaha. Masih sabar memang. Da rezeki mah yang ngatur ieu. Sugan we kaya nu mere naon ke? Sugan nu mere samperan duit 5 drum. Ari Bapak mau duit nu 15.000 nu di ditu? Nya, pakai beli sendal mah. Bapak mah di bawah sih, eta menang ngabongkar cincelengan, eta mah menang sakitu-kituna eta jang meuli beas. aduh kunas sendal kompres. Oi, Pin, arek ka mana? Ada kayak mana mang bencoy di rumah. Yuk. Yuk. Bang kan, mana nungguan ya? Iya nya. Nya. Nah, arek kadi tuh misalnya. Punten. Mangga. Si bapak kita nganterkan yuk. Mohon. Ya. Mohon. Oh, nah kan. Naon eta? Hari yang sabar mah. Yuk, 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 yuk. Angkat dulu. Heula. Oh, rusuk itu.
berdoa lah. Iya berdoa lah. Hayang dibantuanku beli kek Tapi mana. Pak, gini berkata asano gede apanya iya spesial apanya? Berdoa lah. Apa? Berdoa lah. Ame enak di mana. Kayak lah didoakan ke Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Daging sapi mah gede. Hai, lauk sih kenapa iya Pak? Hah? Gede sendal.